Mang, aya nama amang katinggalan teh asa bekilin tuh wae mang. Nya heeh atuh. Lamun amang ayeuna katinggalina loba duit, berarti aduh bakal nyenyem ka amang. Moal atuh mang. Bari lagi moal matak diberi ku amang mah. Korek anu. Wih. Ka mana Gus? Ngegaya kitu euy. Biasa wa ngemping wa Ngemping ka mana? caket tah kaki Gunung Galunggung. Pang nanyakeun lah Gus. Eta nomor sapatuna kaki Gunung Galunggung sabaraha? Oh nya lah orang tanyakeun bari ayeuna camping. Duh, keur naon euy? Ya keur nyebutan jukut mang. Ih, panas atuh duh. Puguh. Naon atuh mang? Duh, sugan boga duit nyase. Kabeneran mang. Duit adul mah nyoral se. Caricingna dompet teh lompatan. Ya, duh, maksud amang teh duitnya di dinya teh. Aduh, sugan boga duit anu teu dipake ku adul. Gitu. Dipake kabeh mang ku adul, dipake segala, dipake jajan, pake ulin, pake mana-mana we. Jelaskan. Ya, duh atuh kieu lah. Amang rek pinjem duit. Tah, duit calse gitulah. Diinjem ku amang gitu maksudnya. Ih, si amang mah kedaung. Duit mah nyalse teh lompatan. Atuh. Liur ngomong gimana? Jing balik.